Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nu dipihormat Ibu Kepala Sekolah, nu dipihormat Ibu sareng Bapak Guru sadaya, nu dipihormat Ibu Guru Wali kelas genep A, sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana dina waktos ieu urang sadaya tiasa kempal dina kaayaan sehat walafiat. Oge sholawat sareng salam mugi-mugi dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Sim kuring rek nyuhunkeun waktosna wirehna dina waktos ieu. Sim kuring ngawakilan rerencangan sadayana kanggo ngadugikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep. Urang henteu karaos parantos genep taun sakola di dieu. Urang henteu karaos wirehna ayeuna teh minangki urang sadayana papisah ti sakola ieu. Dina waktos anu sae ieu henteu hilaf sim kuring ngawakilan rerencangan sadayana ngahaturkeun reueun nuhun ka Ibu Guru, ka Bapak Guru, sareng nuhun ka Ibu Guru, ka Bapak Guru, sareng ka Ibu Guru Wali kelas genep A nu parantos ngaping urang sadayana salama genep taun. Mugi-mugi sagala rupi anu parantos diajarkeun ku Ibu sareng Bapak Guru sadaya tiasa mangpaat boh kanggo urang sadaya, boh kanggo nusa, boh kanggo bangsa sareng agama. Mugi-mugi sadaya amal Bapak miwah Ibu Guru kenging walesan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Rupina dicekapkeun sakitu ti sim kuring kirang langkungna sareng bilih aya cariosan anu kirang merenah sim kuring nyuhunkeun hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.